Neng, Kah, bejana neng senang semoga calon suami bener. leres Pak. Orang mana teteh? Orang Ujung Berung. Orang Ujung Berung. Ah, bapak materi do neng, lamun neng kawin jeung orang Ujung Berung. Nah, Pak. Bayangkeun ku neng, nu nyakolakeun bapak, nu ngabiayaan bapak, ayeuna tumpakan ku batur. Manya bapak ge nu ngurusna can ngasan teh. Dasar nulis tunjung kalau teh. Anak udah kawin ku batur ulah. Syuring aya ngasaan. Geus usum menang mak. Botak goblok, mana apal teh? Apang naon nih maneh? Awewe mah lir ibarat radio sia teh. Maksud maneh? Ieu mikna, ieu tonerna le. Oh gitu ti, cik kurang urungkeun ku urangnya. Sok le. Ningan teh hurung ti euy. Ya goblok da cocolok sia na geus diasup ka liang aing atuh. Goblok. Parah aja. Naon? Urang teh hamil deui. Hamil deui? Heeh. Manya geus kolot hamil wae maneh teh. Aing mah boga anak dua ge geus rieur. Maneh kabeh maneh teh mah. Heeh nya eta kabehna ka ieu ka ceplosan. Aduh, aing mah nyaho abah teh gawe teh yeuh. Geus saminggu teu gawe. Kumaha tuh? Tenang atuh maneh mah entong riweuh da budak anu dikandung ieu mah. Tenang kumaha aing maneh. Heeh maneh mah mangilu ngabiayaan, mangilu maraban da Nah, mah. da ieu mah budak Pak Enang. Ayeuna teh kemisnya nya teh. Alah sih jadwal nu lagi. Bejakeun lamun ayeuna nagih ka dieu nya, eta heueuh kitu keur ka Ciamis nya teh. Mana sih teh nak? Rek naon kasih teteh? Rek nagih hutang aing ye. Eueuh keur ka Ciamis. Di mana di Ciamis nak? Ku aing susu aing keneh. Itu di mana nya poh Teh. Ciamisna di mana? Anjir. Kawali cenah. Eta geuning euy, suka bohong mana mah. Le, Naon? maneh apal teh? Apa naon? Urang geus jadian jeung si Omen le. Waduh, terus kumaha? Pan maneh teh pinter ngaramal le. Heuh? Cik pang ngaramalkeun masa depan urang kumaha jeung si Omen. Oh, gampang atuh eta mah. Sok maneh peureum. Kumaha tah keur peureum maneh tah? Kayana kumaha? Poek le. Ah, eta masa depan maneh teh poek jeung sampean teh. Siang goblok terbalik botak. Duh, teh Erni euy. Erni, naon? urang rek nanya ye. Manya naon? Bapak teh Erni pasti tukang tinjunya. Nah, habet apal? Eta we katinggal itu awak teh Erni sareseg ngeusi kitu teh Erni teh. Le, bapak maneh pasti tukang usepnya. Nah, apa geuning euy? Eta ning sirahna juga kukumpul. Goblok anjing. Wes, ya suami istri ya. Pasti penggemar Noah manehnya. Aing mah apal. Ah naon aing teh jawabannya. Maneh pasti penggemar Noah anjing. Tah jawaban urang mah. Waduh, aing penting ngalewat ka imah maneh tak kagigireun pantok. Terus Maneh. Naon teh? goblok eta mah. Keur naon? Penggemar Noah. Aduh bincurang. Naon anjing atuh bincang. Abah, emak, Naon? meuni tega peuting boga dahareun ngeunah teh meuni teu nawaran. Dahar ngeunah ti mana ari maneh? Eta ningan Abah, ma enak lagi. Naon eta teh? Nyi, eta mah lain keur barang dahar. Abah keur ngagawean si emak. Yeuh. Maneh teh eta teh budak teh can pengalaman. Ngadengin ka mana wae ngomong teh ngadengieun. Kun bae udah dewasa atuh. Mak, budak teh bang dahar jempe. Mak, Naon? enak. Weh, itu pasti mana penggemar Noahnya. Naon kitu?
Eta we peuting aing ngalewat ke mamane. Noh gitu. Goblok eta mah aing kermat. Aing sia. Oh, sudah itu penggemar Noah, goblok.